Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing, kumaha damang barudak, patepang deui sareng Ibu Yi Sulastri dina pangajaran bahasa Sunda. Dina kasempatan ayeuna, Ibu bade ngajelaskeun materi ngeunaan dongeng. Kompetensi dasarna anu kahiji, mengidentifikasi struktur, fungsi sosial, aspek fungsi sosial, aspek kebahasaan, dan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam dongeng. Aspek anu kedua, menyusun dan mengkomunikasikan dongeng yang disimaknya dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan, pelafalan, dan lagu kalimat atau lentong, serta ekspresi yang tepat. Nah, itu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Salajengna, selanjutnya, tujuan pembelajaran dari materi dongeng ini, setelah pembelajaran dongeng selesai, peserta didik diharapkan mampu anu kahiji, memahami definisi atau pengertian dongeng dengan tepat. Anu kadua, mengidentifikasi ciri-ciri dongeng dengan tepat. Anu katilu, mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dongeng dengan tepat. Tujuan anu kaopat, menentukan jenis-jenis dongeng dengan tepat. Tah, eta tujuan pembelajaran anu dipiharep ku peserta didik di ampu. Salajengna, hidup apa? Naon anu dimaksud dongeng teh? Ya, dongeng nyaeta carita rekaan atau fiktif anu ngandung unsur pamuhalan atau mustahil dina wangun lancaran atau prosa. Jadi, yang namanya dongeng itu adalah cerita fiktif atau rekaan atau hayalan yang mengandung unsur mustahil. Mustahil itu tidak masuk akal, yang ditulis atau diceritakan dalam bentuk karangan atau prosa. Nah, itu pengertian dari dongeng. Lalu, apa ciri-ciri dongeng? Ciri-ciri dongeng diantarana anu kahiji, mangrupa carita rekaan atau fiktif. Jadi merupakan cerita rekaan, hayalan, atau fiktif, atau tidak nyata. Itu ciri dongeng yang pertama. Lalu yang kedua, mengandung unsur mustahil atau pamuhalan. Ciri dongeng anu katilu, tata lepa sumebar sacara lisan. Jadi yang namanya dongeng itu dari zaman dahulu beredar secara lisan, dari mulut ke mulut, dari satu orang yang bercerita kepada orang lain. Itu ciri-ciri dongeng yang ketiga. Lalu ciri-ciri dongeng yang keempat yaitu teu kanyahoan saha anu ngarangna atau istilahna nyaeta anonim. Jadi dongeng itu tidak diketahui siapa pengarangnya. Atau dalam bahasa asing istilahnya adalah anonim atau anonymous. Ayeuna Ibu bade ngajelaskeun unsur-unsur dina dongeng. Unsur-unsur intrinsik dina dongeng diantarana nu kahiji nyaeta jejer atawa tema. Jejer atawa tema nyaeta gagasan, ide, atawa pokok pikiran anu ngajiwaan carita. Jadi yang namanya tema atau jejer itu merupakan gagasan, ide atau pokok pikiran yang menjiwai cerita tersebut. Unsur intrinsik yang kedua yaitu latar atau setting dalam istilah asingnya. Latar atau setting itu nyaeta patempatan, waktu atau mangsa atau suasana lumangsungna carita. Jadi yang namanya latar atau setting itu bisa berupa tempat, bisa waktu atau suasana berlangsungnya dalam cerita tersebut. Unsur intrinsik yang ketiga anu katilu nyaeta galur atau alur
atau dina istilah asingna nyaeta plot. Galur atau plot nyaeta runtuyan kejadian dina carita anu ngawangun hiji lalakon nepi ka ngaleunjeur. Jadi maksudnya begini, yang namanya alur atau galur itu merupakan runtutan kejadian dalam cerita yang terbentuk dalam satu kisah atau dalam satu cerita. Lalu unsur yang selanjutnya, yang keempat, yaitu palaku atau tokoh. Palaku atau tokoh nyaeta naon-naon anu ngalakonkeun dina carita. Nah, naon-naon itu bisa berupa orang, jalma, bisa sasatoan atau hewan, bisa tutuwuhan atau tumbuh-tumbuhan, atau bisa bangsa jin atau siluman. Nah, itu adalah palaku yang ada dalam dongeng. Lalu unsur intrinsik yang selanjutnya adalah amanat atau pesan. Pesan atau amanat nyaeta rupaning hal atau perkara nurek ditepikeun ku pangarang dina karyana. Jadi yang namanya amanat atau pesan itu adalah segala hal atau perkara yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, itu unsur-unsur intrinsik yang ada dalam sebuah dongeng. Nah, di sini kalian harus bisa menganalisis unsur-unsur intrinsik yang ada dalam sebuah dongeng tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah papasingan atau jenis-jenis dongeng. Papasingan atau jenis-jenis dongeng berdasarkan isinya terdiri dari 5 nyaeta anu kahiji fabel, anu kadua parabel, anu katilu sage, anu kaopat mite, jeung anu kalima aya sasakala. Fabel teh naon? Ya, fabel nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun sasatoan kalawan paripolahna saperti manusia. Jadi yang namanya fabel itu adalah dongeng yang isinya menceritakan hewan atau binatang yang tingkah lakunya itu seperti manusia. Contoh, ada seekor hewan yang bisa berpikir, yang bisa berbicara. Nah, itu sangat mustahil sekali. Itu dimana dia berpikir, berbicara seolah-olah dia tingkah lakunya seperti manusia. Nah, itu sangat mustahil sekali. Jadi dongeng tersebut adalah dongeng fabel. Contohnya Sirem jeung Gajah. Nah, itu salah satu contoh dongeng fabel. Lalu dongeng yang kedua nyaeta parabel. Parabel teh nyaeta dongeng anu nyaritakeun paripolah jalma biasa. Contoh dongeng parabel anu aya di Tatar Sunda nyaeta dongeng Sikabayan. Hidup apal Sikabayan? Iya, pasti apal. Salajengna jenis dongeng anu katilu nyaeta sage. Sage atau babad nyaeta dongeng anu nyaritakeun hiji kajadian atau dongeng anu nyaritakeun hiji jalma anu ngandung unsur sejarah. Jadi yang namanya sage atau babad itu adalah dongeng yang isinya menceritakan satu kejadian atau satu orang yang mengandung unsur sejarah. Contoh, Kian Santang, Prabu Siliwangi. Hidup apal Kian Santang? Iya, pasti di TV sok nontonnya. Iya. Salajengna papasingan anu katilu, anu ka opat nyaeta mite. Mite atau mitos. Mite atau mitos naon? Mite nyaeta dongeng anu raket patalina jeung kapercayaan masyarakat kana bangsa lembut atau perkara goib. Jadi yang namanya mite itu adalah dongeng yang erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap makhluk-makhluk goib.
Contoh naon? Iya, dongeng mite anu terkenal nyaeta Nyi Roro Kidul. Salajengna jenis dongeng anu kalima nyaeta sasakala atau istilahna legenda. Sasakala atau legenda nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun kajadian asal muasal hiji hal, kajadian, tempat, barang, tutuwuhan, sasatoan. Jadi legenda itu atau sasakala adalah dongeng yang isinya menceritakan kejadian ya, kejadian asal muasalnya satu tempat, satu barang, satu hal, satu binatang, atau asal muasal tumbuh-tumbuhan. Contohnya adalah sasakala Tangkuban Parahu. Hidup apa? Sasakala Tangkuban Parahu? Ya, eta nyaeta sasakala anu pangkasohor di Tatar Sunda. Tah, sakieu wae pembelajaran bahasa Sunda materi dongeng ti Ibu. Mudah-mudahan hidup tiasa ngartos kana materi ieu. Cekap sakieu wae anu tiasa dipihatur ti Ibu. Kurang leuwihna nyuhungkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.